Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Pirsya Julianggraeni kelas 10-8. Abdi bade ngadamel video tugas biantara bahasa Sunda anu judulna ngamumule akhlak jeung keagamaan dina hirup sapopoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mere rahmat, hikmat, sareng kasehatan ka urang sadayana. Sarta sholawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, sareng umatna anu pikahormat ibu guru sareng rerencangan sadaya. Dinten ieu simkuring bade nyanggakeun biantara anu judulna ngamumule akhlak jeung keagamaan dina hirup sapopoe. Hadirin nu dipikahormat, dina zaman kiwari dunia beuki maju, teknologi beuki canggih, sareng pergaulan beuki lega. Sanajan kitu, sanajan urang hirup di zaman modern, agama sanes sungkul ngeunaan ibadah. Tapi oge ngatur akhlak, tata krama, jeung paripolah urang sapopoe. Agama ngajarkeun urang pikeun jadi jalma anu jujur, amanah, samoeh, hormat ka kolot, silih tulungan, sarta ulah nganyenyeri batur. Upami ajaran agama dijalankeun, kalayan leres kahirupan bakal leuwih aman, tentram, jeung pinuh kaharmonisan. Hadirin sadayana, ayeuna aya sababaraha hal anu kedang urang lakukeun dina ngajaga jeung nerapkeun ajaran agama dina kahirupan sapopoe. Ngalakukeun ibadah saacan jeung rutin. Ibadah saperti salat, maca doa, maca Al-Qur'an, sareng perbuatan hade sejenna mangrupakeun cara urang pikeun leuwih deukeut Allah Subhanahu wa taala. Ibadah anu rutin bakal ngajaga hate urang benter dina hal-hal negatif, ngajaga akhlak jeung tata krama. Akhlak anu bade leuwih penting tibatan penampilan anu endah. Akhlak anu mulia teh naon bae? Kahiji ulah bohong, kadua hormat ka kolot, katilu kaasih ka sasama, kaopat ulah ngomong kasar. Akhlak anu mulia teh bakal ngangkat martabat diri urang di kahirupan manusia jeung di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Milih babaturan anu hade. Babaturan mangrupa pangaruh nu kacida gedena sabab eta pilih babaturan anu bisa ngajak kana amal soleh, lain kana hal-hal anu goreng. Sabab dina agama oge disebutkeun yen karakter jalma teh biasana sarua jeung karakter babaturan deuketna. Hadirin nu dipikahormat, upaya ngajaga ajaran agama sanes ngan ukur di sakola atawa di tempat ibadah di bumi oge kedah dilakukeun. Kulawarga jadi tempat anu paling pangpentingna. Pikeun ngadidik akhlak anak, nu kituna urang kedah ngahargaan kolot, nurut kana nasehatna, sarta hal anu ngabanggakeun aranjeunna. Hadirin sadayana, santeu aca nutup ieu biantara simkuring ngingetan yen agama teh ibarat cahaya dina kahirupan. Sakitu biantara anu tiasa simkuring sampaikeun. Aya mangpaatna keur urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatianana anu tos dicanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.